Assalamualaikum. Sampurasun. Hayu soleh-soleha kelas 4 urang diajar bahasa Sunda sareng Bunda Nur. Pek hidup buka buku kaca 13 pepujian. Hayu urang nadomkeun pepujian ieu. Ibadah ulah campoleh bisina kaburu paeh eling-eling dulur kabeh berang penting ulah weleh eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang penting ulah weleh bisina kaburu paeh teu bisa nyingkahan pati sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti najan Raja Nyakrawati sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti najan Raja Nyakrawati teu bisa nyingkiran pati. Pangeusi pepujian tadi nyaeta pepeling keur urang yen ibadah teh kudu bener jeung kudu istiqomah. Kusabab maut bisa datang iraha wae, bisa penting berang teu dipejaan datangna. Urang teu bisa ngahindar kana takdir Allah nyaeta pati atawa kamatian. Ayeuna perhatoskeun pedaran harti istilah keagamaan. Istilah keagamaan nyaeta kecap anu aya hubunganana jeung kagiatan dina ngalaksanakeun ajaran agama. Ayeuna pek hidup buka buku kaca 8 jeung 9. Didinya aya istilah kecap keagamaan nyaeta adan, qomat, imam, paimbaran jeung madrasah. Salianti eta aya kecap susuci, ustad, ngaderes Quran, sareng kecap sah. Sok kuhidup aos heula bukuna di kaca 8 sareng 9. Silahkan kalian baca dulu arti dari istilah kata-kata keagamaan tadi di halaman 8 dan 9. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos lengse. Pancen minggon ayeuna nyaeta lengkepan heula teks pepujian di buku kaca 13 terus nadomkeun pepujian tadi ku hidup kintunkeun mangrupa voice note via GCR ka Bunda Nur. Mugia Allah Subhanahu wa taala maparin kalancaran dina diajar bahasa Sunda hidup dinten ayeuna. Wilujeng tepang minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.